lah eling bleguk sia moal cicing sia kalau jadi pahlawan kaberangan dirinya jadi kan kasaksi kagan iya diuk maneh lamun maneh pro ka kaula diuk diuk kaula lamun maneh pro ka sidawala diuk dengan dawala kami jadi dia non blok lagi dia tuh ngagokan sudah kumaha tapi teh lah wayana sia naon agan teh dumeh dititah ku dewa naon ka satu ka make jeung nyarek diantarana yakin dewa-dewa teh ceuceup ka maneh lamun maneh laku lapas seperti kitu ulah euras beuheung miuni bagong wayana sia rentaskeun petekanan anjeun pikeun miang ka sawarga maneh loka moal abdi mah kajian paeh ngabale bangke paribasana pan lamun bodoh teh mah kudu alewo ulah bodoh kata loyopan kitu anjuran di pemerintah negara oge dina mangsa ningkatkeun kualitas negara teh di antara teh nyata nganingkatkeun sumber daya manusia nu berkualitas panginten dina lebah dieu anu jadi unek-unek kana hate abdi lintang ti abdi ngeunaan sekeseler abdi ngeunaan kasawargaanana eta hayang naroskeun nya cek nya na lain cek lain na langsung ke jenisna rek digugu moal moal sakali rek digugu moal moal lamun kitu carana bisa diberi izin ku diri kaula tapi sok elehkeun laku nu ngaran Gatot Kaca elehkeun heula nu ngaran Abimanyu elehkeun heula Kang Apud sok naon maksudna ieu teh aya hubunganna sareng agan teh naon ieu teh kakak mebeut meulit ka akan da kuring mamua pipilun kana urusan agan kuring-kuring lain da kumaha sia bodoh teh bodoh teuing sia nepi ka teu beunang diwara naon ieu teh aduh la duh aing geus dewala teteungel sagala naon maksudna kurang ajar sia naon akan teh teteungel sagala nah hatenya hose aing saha nepi ka teu ngajen kana rupaha kajadian di pertempatan aing teh satria aing teh penegak hukum terus naon hubungan yang terdengar kitu naon rasa kuring heuh sia maksa bake kasawarga